Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Jumat, insya Allah Jumat barokah. Dina kaping 12 Juni 2026 masih dina surat An-Nur ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jeung ari jama-jama kafaru anu kalafir atau anu kufur atau anu ingkar itu jama-jama. A'maluhum ari amal ibadahnahum itu jama-jama kafir kasarobim seperti fatamorgana, seperti hayalan. Biki atin di padang pasir atau di tempat anu datar bari panas. Jadi eta amal perbuatan itu seperti fatamorgana di tengah padang pasir. Ayah sabuhu maranehanana mengira atau nyangka dom anu nyaeta jama-jama anu keur kahausan dahaga maan melihat dia akan air. Jadi lamun di padang pasir atau di tanah datar anu lega keur panas katingalina teh sok ririakan seperti air anu gede di belah ditu. Padahal eta teh fatamorgana. Tah seperti kitu ladang amal perbuatanana umat kafir. Hatta sehingga iza jadi mana-mana datang hu ka itu tempat riakan air tadi fatamorgana lam yajid henteu mangihan syai'an nanaon ogena, teu aya cai teu aya nanaon, padahal eta mah cuman fatamorgana. Seperti itulah amal perbuatan ibadahna umat-umat kafir anu disangkakeun bakal menang pahala padahal menang azab ti Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wa wajadallahu jeung bakal mangihan azab Allah di sisi Allah. Jadi nu puguh mah bakal menang azab Allah di sisina Allah. Indahu munguhin di sagedengan hu Allah pawaffahu disampurnakeun bakal dicukupkeun hu itu umat kafir hisabahu tina azab hisabna eta jama-jama kafir disampurnakeun ku Allah hisabana nangke di akhirat ku ingkarna itu jama-jama kafir. Wallahu jeung ari Gusti Allah sari'ul hisabi eta maha cepat maha gancang hisabanana di yaumil akhir. Jadi teu aya perhitungan deui dados maha uninga Allah mah kana eta kalakuanna jalma-jalma anu ingkar. Saterasna au kadulumatin atawa itu pagaweanana umat kafir dibalasna teh kadulumatin seperti kegelapan malam, teu aya cahaya kebenaran. Fi bahri di tengah lautan. Lujiyin eta di tengah lautan teh anu dangkal, anu dalem, anu jero kacida. Yagsyahu ditutupan itu di luhureun lautan teh kunaon maujun ku ombak anu sing jelegur anu gede kacida. Min fauqihi ti luhureunana eta lautan maujun nyaeta ombak anu gede. Min fauqihi jeung ti luhureun eta ombak anu gede sahabun nyaeta awan anu pekat anu hideung anu gelap kacida. Dulumatun gelap poek anu kacida pisan di laut di jero laut bari awan anu pekat ba'duha fauqa ba'din di atas gelap fauqa ada kegelapan. Jadi gelap di atas gelap. Bukan nurun ala nurin tapi kegelapan di atas kegelapan. Ta eta amal perbuatan anu ingkar anu teu sesuai jeung ketentuan ti Allah sareng Rasulna bakal kenging kegelapan. Sabab di dunya ge gelap. Cahaya kebenaran henteu nyentuh kana hatena.
Iza di mana-mana akhraja ngaluarkeun itu jalma kafir dina kegelapan malam, yadahu leungeuna itu jalma kafir anggota badanna, lam yakad henteu bakal atawa ampir-ampiran, lam yakad yaroha henteu ningali hak kana eta leungeuna anggota badanna. Jadi ku poek-poekna leungeun oge curug oge teu katingali kitu mencek Sunda. Wa malam yaj'ali jeung saha jalma anu teu ngajadikeun itu jalma-jalma Allahu ku Gusti Allah dina kegelapan teu dijadikeun terang lahu pikeun itu jalma nuron ku cahaya. Jadi jalma-jalma anu dalam kegelapan eta teh dipasihan cahaya ku Allah sama sekali. Sabab teu hayang ngarobah tina kegelapanana, tina kasalahanana ku kebenaran. Pamalahu mangka teu aya lahu pikeun itu jalma-jalma kafir min nurin tina cahaya saeutik ogenan. Sabab manehanana tidak mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala dina agamana menurut kepercayaanana unggul sorangan bari teu mencari kebenaran yang hakiki. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.